Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab karuniana urang tiasa mereskeun tugas akhir basa. Shalawat serta salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu poho ka kaluargi, sahabat, sareng rerencenganana. Dina kasempatan ieu abdi bade nyampekeun biantara nu judulna teh pentingna ngajaga kesehatan di masa pandemi. Sapertos ku urang sarerea nyaho, ayeuna teh urang sadaya keur diuji ku Allah Subhanahu wa taala ditandakeun ayana pandemi COVID-19 atawa COVID-19. Kasehatan nyaeta kaadaan kasejahteraan ti awak, jiwa, sareng sosial kedah mungkinkeun sagala makhluk hirup ngalakukeun kagiatan sosial sareng ekonomi. COVID-19 teh nyaeta panyakit nu disebabkeun ku wabah atawa virus corona anu nyerang saluran pernapasan makhluk hirup. Dina wabah ieu teh urang kudu pinter-pinter ngajaga kasehatan pikeun teu katular ku panyakit COVID-19. Aya babaraha cara abe urang bisa ngahindar ti wabah COVID-19. Naon we sih? Kahiji, nyaeta urang teh kudu make masker ka mana-mana. Kadua, urang kudu bisa ngajaga jarak ti batur. Katilu, ari entos ti luar imah urang teh kudu bebersih heula. Kusabab ayana wabah ieu, barudak sakola sareng jalmi anu damel teh kudu diajar sareng damel ti imah. Panghubung urang loba waktos di imah, hayu urang lobakeun olahraga pikeun awak tetap sehat sareng ngahindar ti panyakit. Selain eta teh, urang oge kudu loba ngonsumsi vitamin anu bisa ngajaga kana daya tahan tubuh. Sakitu heula nu bisa abdi sampekeun, kirang leuwihna sing dihampura kusabab kasempurnaan teh diboga ku Allah Subhanahu wa taala wungkul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.